Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Yusannu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkatkeun dua leungeun fi arba'ati mawadhi'a dina opat pirang-pirang tempat. Inda takbiratil ihrami tegasna dina nalika takbiratul ihram, wa indar ruku'i jeung dina nalika ruku', wa indal i'tidali jeung dina nalika i'tidal, wa indal qiyami jeung dina nalika nangtung minat tasyahhudil awwali tina tasyahhud awwal. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutus sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud sab'atun eta aya 7. Ayyas juda tegasna kahiji yen sujud si jalma ala sab'ati a'dha'in netepan kana 7 pirang-pirang anggota. Wa antakuna jeung yen kabuktian naon jabhatuhu tarangna si jalma maksyufatan eta anu dibukakeun. Wa tahamulu jeung ngaberatkeun bi ra'sihi kana sirahna si jalma. Wa adamul hawa jeung henteu turun li ghairihi pikeun salian ti sujud. Wa alla yasjuda jeung yen teu sujud si jalma ala syai'in kana hiji perkara yataharraku anu narima usik itu syai' biharokatihi kalawan usikna si jalma. Wartifa'u asafilihi jeung ngaluhurkeun panghandap-handapna si jalma ala aalihi ngelehkeun pangluhur-luhurna si jalma. Wa tuma'ninatu jeung tuma'ninah fihi dina sujud. Khatimatun ari ieu eta panungtungan. A'dha'us sujudi ari pirang-pirang anggota sujud sab'atun eta aya 7. Aljabhatu tegasna kahiji tarang, wa butunul kaffaini jeung pirang-pirang beuteung dua dampal tampah, wa rukbatani jeung dua tuur, wa butunu asabi'ir rijlaini jeung pirang-pirang beuteung pirang-pirang ramo dua suku.